lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awak nu maut. Oh, nu maut ieu mang. Gaji mah daraekeun batur ge. Nyawa kayak kena pengangguran kabeh. Iya, bener kieu. Lu tahu bulat gitu. Subscribe Siapa dia? channel Jamal Vlog Plus. Sama RW jangan lupa like, komen, Mau kodrat, mau kodrat. subscribe. Oh, berang ya. Kacau ya. Astagfirullahaladzim. Kebon teh. Hadiah teh geus kita urus wae. Coba di kamar itu. Sama cabe lah, mau. Ih, garingan kieu. Halo dok buahan. Alhamdulillah ya mah panen rem. Ning alus sama kak. Loba di luhur dia. Wah, aya we tuh. Pas teh indah, kedena pamit gawe. Amperkeun ah. 2,000 years later. Kemana kita harus bosan deh di bawah wae. Naon tuh dari Awe ini kan. Gimana nak? terus sama Kenalkan atuh. sunscreen Gimana saya nanti? kurang Erni suka karena Dari ke mana? harap ngomong harap ngomong Nyaho teh ya nu saha kebona ya. nya Kurang lah, penuh. orang nanya Dugan we kitu nyaho. oh jadi kabeh teh anu penuh Heeh, beneran bener lah. Oke. berapa meter itu Di ujung ke ujung, ujung mana ujung gua. maknya Kan itu gua. makanan lo dendaunin oge itu dicangan lo nyangan apa mau dibawa kieu sapuan apa Area ka dieu ya ge. emang tuh miara anak gua kita kira kamu anak gua ya Percaya. kira akunya bisa nabos mah loba anak gua na tanyangan kebun Maya. Lain teh itu babakana. saha ieu teh Tahu we. Dua-dua nangis kajen. Ayo, ayo kantor. Eta deket dihareup. di mana Tinggal belok doang.
jangan kayak gedean anak. Oh, mewahin mobil aku. Astaga, kantor. Ah, dia bala ya, guys. Kantor apa lagi ya? Ini barang lain. Iya, kantor meni barang kantor apa nanti itu bekas kantor kosong. Iya, Kareka dia cari bersihan. atau tidak anak buah, pira kupus teboga anak buah teh. Ikan yang heula 10 bisa mah. Atuh lain ti kerieu-kerieu. Anu daekeun. Pira ku atuh aya digaji mah. Daraekeun batur ge. Nyawa kayak kena pengangguran kabeh. Di mana aya nu hayang pengangguran batur ge kena gawe. Panasnya cup. Panas itu, panas poe. Aus, udah teboga, kumaha? Coba beli duitnya. Boga duit sih ya. Buru-buru buka duit aing. Iga bensinan dia kodrat. Kumaha mawan aya bensin. Eta, main aya saeutik mah. Bang yang balik mah. Heeh. Panas. Itu mana penuh tuh? Tuh terus teuing keur naon urang. Kemana? Sampeurkeun yuk, sampeurkeun. Ayo, ayo. Hah? Naon itu? Naon itu? Urang bawa. Bawa kemana? Imah kosong mana? Kebon atuh yuk. Ayo. Yuk, yuk. Ada tuh. Jangan kurang dengan penuh. Kemana? Kemana penuh? Ayo. Kumaha naik nak? Naik. Udah dicabakan atuh. Wow. Udah deket-deket teuing. Mau ipan nangkep dia aing ada. Iya nangkep dia. Mana Be? Motor teh. Ya tuh. Dia keluar. Kamu bisa? Coba saja. Alhamdulillah. Dia nu mau. Kumaha aya rupana? Itu bisa. Bibi masuk lawan injeksi. Awas. Ih, ulah nyabak-nyabak. Masih Be. Motor teh ah. Udah. Motorna ge jore. Bibi lagi belagu. Bisa. Bibi lagi belagu bibi urang dari tulang nanti lah. Ulah cekel atuh ih. Wah. Abang ke mojok. Mana? Tuh. Gede-gede gitu, buntet-buntet gitu. Sambil kriuk. Nang iya mah urang disampeurkeun gitu mergokan gitu menang naon gitulah. Nyau, itu teh asa. Saeutik mah. Asa wawunya mang. Heeh. Lu samperkeun. Deung sendal aing lagi pecat. Ih. Terus balang keluar ya. Enggak. Sia. Sampeurkeun? Wani emang sia. Wani. Lah sebelah deui. Cing. Aing dik nyeker gini. Ayo banget.
Nyaunya. Hampir juga na mojok, kuyon deh ke nyala lakina. Nyau. Mana bebentukan age pos orai kadut. Beri kumaha boga nyamangnya banget lagi. Rada mirip cindidinya sih. Itu beda. Apa orang gerbek mal? Angkat ah. Wah iya. Ewak, iya. Bernaon. Tenang. Asa woi gini. Gening. Mana si Peno? Kan anak kuing kalau diajakan ku si itu. Tah nang denger ya nah. Si Peno teh ya. Si Peno teh ya. Anu itu lan mah. Itu bobogohan. Ayo tuh antarkan ka ditu. Ayo. Iya mangga. Ayo tuh. Ayo. Di mana, Cil? Ya itu. Beneran tengah bohong? Beneran. Iya, tur. Karena emang Cil didinya, Cil. Bobogohan nih dua rumah. Kan kemarin teh Cil geus diputuskeun. Usaha. Ku si ieu awewena anu jore. Rada lari saya nama, rada lari si Peno. Ayeuna pun bukan pagawean ayeuna mah. Boga kantor tina ge. Cenah mah, tapi lain kantor manehna ieu teh Cil bosna. Berarti awalnya di situ tadi. Bocil kuno naik. Terbalik-balik di kamari. Macan ngejo-ngejo acan di imah. Ayeuna kalau di dia bobogohan jeung awewe duaan. Astagfirullahaladzim. Karena kamari putuskeun jeung si saha ngaranna mah teh pohoan. Saha ngaranna kamari? Anu susuna eueuhan geuning gedean kene emak. Mang eta teh sahana a? Eta mah urang. Tuh kan memori aku. Aing teh nu ngarajokeun sia. Tuh heula mah urang ge ngaku lah. Ayeuna kunaon teh balik-balik teh ngiriman. Kejo di sia tuh anu gendut. Itu dangdaan. Emang rek maraban saha gawe teh? Marapan emak tuh. Maraban emak teh kita balik-balik. Anggawe meureun. Astaga. Neangan duit. Mana nu ngaranna gawe teh geuning kalau bobogohan jeung awewe duaan? Antan. Mah bobogohan tuh. Berung masak. Boga kebona. Bukan kebun. Bawa kebon cina. Gawe neh, ngabohong manehna teh. Karunya we teh Peno sok Jeung ditipu. uya, satpam poe, boro-boro menang lauk asin. Berarti Jeung tadi uya teh bohong. bohong. Tadi teh bohong. Cina ge kebon ieu kabeh nu Iya iya kantor manehna. Bohong. Kebon teh tim sekolah cenah nu video. Tuh, eta teh manehna teh be menang awewe galau manehna teh mun cek budak mora ayeuna mah galau. Tas diputuskeun. Mangga. Balik Kalau mending kita balik. mamam. Balik. Enakeun mah. dibohongan ieu mah. Nyeri Anggot. Jelema hati Boleh. jelema Di mana, Pi? benghar harta Gedenya ieu neang budak. Saan mah ta? Neang budak. Iya, dulu na iya. Neang Innalillahi budak. wa inna ilaihi rajiun. Eueuh nu maut. Udah mati ieu, Mang. Kecelakaan. Eueuh nu maut. Eueuh nu kecelakaan. Karunya sabarnya. Sabar. Akana iya. Akak Siapa pisan. teu boga ka ieu? Ayo Mang urang teh, urang akana. Oh,
dikubur kena ieu na. Astagfirullahaladzim. Oh, nu maut. Ayo tinggalkan Liar ngomong aja. Jadi ira dikubur kena kitu. Kumaha ge cek maneh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bari kudu dilakonan